mihelan abah minum kopi teu sopan. Punten bah sekali deui. Cicing lah abah heula. Bah, mumpung kuring keur di lemur, kuring rek ngalalana. Eueuh, rek ngawalana. Naon atuh? Ieu bah, cager, bager, jujur. Heueuh, eta ge bekel keneh, imah bekel keur dahar, keur ongkos jeung kaperluan sejena. Seperlu eta mah bah, jadi jelema mah asal jujur jeung bager. Pasti bakal dipercaya. Jeung deui, kuring mah ngalalana teh lain jam neangan duit. Nah, harek nyangan naon atuh? Kuring mah neangan pengalaman. Di dituna mah maneh teh rek nurutan Raden Arjuna nya. Rek ninggalkeun amarta, rek ngalalana. Rek ngajajah milangan kori nya sia. Nya kitu bah. Pan Arjuna teh ngalalana teh lain rek neangan pagawean atawa duit. Tapi rek neangan pengalaman lain tapa di ditu di dieu. Ngurangan care, ngurangan dahar. Jadi maneh teh rek tapa, montong kabayan, moal kuat. Jeung kiwari mah lain zamana, moal aya jelema nu kawas si Arjuna. Lain tapa model baheula bah, tapa model ayeuna mah nahan lapar tapi teu kalaparan. Mun kuring di dieu wae mah asa diogo bah. Hayang dahar nyampak menang si Iteung. Kebon aya nu Allah, najan sare di imah bapak si Iteung. Kan eta teh asa diogo, bener teu bah? Bener pisan kabayan. Syukur boga pikiran gitu mah. Jigwe rek ngalalana mah ku abah didoakeun, tapi abah nitip jadi jelema mah ulah sok bener teuing. Ulah bener teuing. Kawas maneh mah ari ngomong teh sok bener teuing. Ditanya cager, dijawab dat teu geuring. Ditanya keur naon, dijawab keur diuk. Dititah micen tampolong, lung tampolongna dipiceun. Dititah ngeusian bak, maneh mah kakang ngarengkol dina jero bak. Nah eta teh salah bah. Lain salah, ngan maneh teh bener teuing kabayan. Kudu ngati we kana maksud. Pan maneh teh geus kolot. Amun maneh ngadenge bau nu nutu kopi, kudu ngati yen anu bau teh kopina lain anu nutuna. Oh gitu. Keun ke deui mah lamun aya nu nanya teh rek dipikiran heula. Dedengian teh Kang Kabayan rek ngalalana. Naon atuh Nyai Iteung anu bodas siga cari bulan? Kami rek ngalalana. Oke Nyai, hayang dikirim naon? Lah Iteung mah dikirim naon ge bakal moal nolak. Heuh gatuh. Kayak ku kami dikirim pengalaman. Pengalaman. Pengalaman naon? Ah Iteung mah teu butuh pengalaman naon. Tuh da maneh mah. Teu bisa dicekel omongan teh, dasar awewe. Pan dieu maneh ngomong, dikirim naon ge, moal burung teu ditarima. Tah abah saksina. Atuh dannya Kang Kabayan mah Iteung ngobrol sabener-bener kalaka diheureuikeun. Ieu Iteung. Lamun bisi teu apal mah. Pengalaman mah leuwih gede gunana tibatan duit meunang nutup. Duit mah kena ku beak, pengalaman mah moal. Mas, ulah sok pare-area omong. Aku mah gerak ka ditu Iteung. Gerak bekalan jam di jalan kabayan. Motong kudu nyieun timbal. Teu make sangoge bae matak paeh kalaparan. Sugan we sakaparat jalan oge mangi kadahareun. Asal urang mah we jujur. Ya arek ini teh atuh kabayan. Ayeuna bah. Ayeuna. Nah, ari maneh teh sugan teh arek ini isuk atau pageto ngadaguan panen heula atawa ngadaguan metik jagong. Moal bah, moal nungguan panen heula atau metik jagong. Arek ayeuna mumpung kuring terkurun. Heueuh tujuh, didoakeun ku Abah sing salamet. Assalamualaikum bah. Kade doakeunnya bah. Esok sing salamet bayan jalan. Kang Kabayan, Kang. Naon nyi? Ieu bekel teh Iteung, tapi lain timbal. Eusina mung gula kawung jeung kalapa. Tambah lapar di jalan. Kang Kabayan, ngalalana ngami teuing kami batur.
kumaha betah nawenyi kami ge mun sayang balik pasti bakal balik karunya ka nyai bisi balan pasea kade me HP sumpit di dapur bisi katincap ku mitoha awewe Kang, yap akang angkat hati-hati Kang. kade tongkangannya Allah, kebayang. Bisa batek, bisa balik, balik deui ka bayar. Oi, tak gedeng. pek bae lain kardu guring Boga usaha atuh. nu aing cek boga nama Heuh. Saha nu bogana teh? teuing kuring ge teu nyaho da kuring ge kakara datang di lembur kuring ge aya pas napi nu beunghar eueuh nu bogaeun Oh we da nu boga mah da gardu mah nu bogana. Gardu mah nu iuran masyarakat atau nu desa. nyameureun kunaon eta suku diusapan kitu Ngeri tadi teh urang teh mentas digalikeun kana batu. tinggal meni banget kitu Sia mah ngayeuna kuring. lain kitu daek teh kurang diurutan Sok ari bisa mah syukur ari aya nu pangurutkeun. Sugan suku urang teu nyanyautan teh. punten kang awas akangna saya kuat Sok kang bakal leuleus ayeuna Aduh, tong pake ngeri. Tuhun Kang, untung aya Kang lamun eueuh Akang teu kumaha lampahan babaturan kuring. Punten, ari Akang saha nami teh? kuring kabayan Oh, kabayan. Ngaran kuring mah Asnafi, terus babaturan kuring eta nu ingkeun ngaranna Marjuki. Lain kan. Uing mah maturi. Oh, Sok disebut Atun. Oh, si Atud. Imat Duki. Lain si Awi. Oh, siapa? Aduh, beneran. Tah, ayeuna mah meungpeung kuring mawa timel. Ayeuna mah Bang Dahar hayu. ari marana teh marana segek biar ka marana Urang ti lemah nendet, ngajujuk ka imah Abah Jangot. saha bajangot teh Maneh teu apal ka Bah Janggot. Bah Janggot teh guruna sagala kailmuan. Maneh yang bisa neluh, debus, tatani alus wae, nepikeun ka ngawarung ogen rame. Heg maneh hayang ka awewe anu hawuk jeung nu geulis oge bisaeun. Heg sim kuring mah guguru teh hayang bisa kawedukan. bernaon kawedukan perlu kitu jang di dunia Eleuh nya perlu atuh. Lamun urang boga ka ilmu kawedukan jeung kagagahan mah jelema teh bakal ngaku ka urang. Jeung lamun teu tah teh bakal diturut. Heg lamun urang ngalewat bakal nyaling rai. Sabab naon jelema teh sarieun. Jeung lamun aya nu macem-macem teh naon tinggal jagoan euy ari eta nu duaan Urang ek nyiar kinasi, naon kena si teh nya ameh loba nu mika asih, an lamun geus dipika asih mah moal hese nangan isi beuteung. eueuh kitu ari kitu mah kuring ge bu guru ka Abah Jangot Rek guru naon? ilmu kedul Nah, ari sia. Ilmu kedua aya
Lain ngarah urang jadi kedul, tapi sabalikna ngarah urang henteu kena ku kedul. Lah, maneh manuk kitu-kitu wae kudu ku ilmu. Cek saha? Pan naon ge ayeuna mah kudu ilmuna. Pan baheula ge sia teh yang leumpang teh kudu diajar heula, bener Lin? Oh, heeh bener. Ayo arang ngeureuy ya. Bisi kaburu beurang. Ayo atuh ayo. Yuk. Ayo. Itu lain abah janggot teh. Meureun pada we janggotan. Ayo lah urang tanyakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dupi ya pangarsa abah janggot teh. Heeh bener. Aya naon ieu? Ieu bah, urang saparak kanca ti lemah ngeundeut bari guru ka abah. Cenah abah teh maha guru sagala kailmuan. Jeung deui abah lamun dikadek teh moal teurak. Hah? Menang beja ti saha eta teh? Aya ku nyaliwang teuing beja teh. Ieu jang. Abah mah tong boro-boro ngukut ilmu kitu. Kata pacul ge abah mah asa rek sumplung tuh tempo. Kedibangker abah gitu. Lah, abah masuk ditutup-tutup, ulah sok koret bah kana ilmu mah. Ari marane menang beja ti saha abah boga ilmu karar itu. Boleh abah janggot ieu. Cuk tetangga bah, omongna kieu cenah. Aya nu gering balik dagang. Terus manehanana dibere cai jampe ti abah janggot. Saanggeus nginum cai jampe eta langsung jag-jag. Jeung deui abah janggot teh orang lembur dieu. Terus eueuh di abah janggot salian ti eta. Heeh. Abah baheula kungsi nulungan pemuda anu ngaringkuk di saumuma. Terus kok teh dibere nginum cai daun dadap. Nyasa teh cager. Da cai daun dadap mah ubarna. Adatna ieu. Ngan cek beja ge ulah sok waka percaya. Da beja mah sok jadi beje. Nu tadina bodas jadi hideung. Nu tadina ponok sok jadi manyangan. Nu tadina bodas sok jadi belang. Ayeuna mah geus kagok di dieu. Ayeuna mah mumpung abah keur aya maksud directing ke ban Putri nu Cika. Ayolah bantuan abah. Aya meureun jang dahar mah. Aing tong kabaralik monok we di dieu. Terus ulah bakal balik deh capek nya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
baturi mah. Dah sepeda mah gara-gara sampai si Abah. Anu apa ka di tangan saya jadi beres bisa. Ayeuna mah aduh. Mang. Kesawan yang ngebedahin sawah. Ayo mang, kumpul ke orang saat neng ka seudik ke berbekai. Tingali caina eueuh deui. Kapan tingali ke di kewang we padahal mah. Gua ngomong mah sabet kuing enggak. Ngobrol. Lepaskan bedog. Lepaskan bedogna. Hai, katiga. Gubrak. Itu air negara lu tinggal itu. Mana? Itu tinggali. Mau bedog segala. Gancang bisa kan gancang. Hei, gancang kumane. Gancang kumane we. Ayo. Woi. Ayah mau. Di mana? Tuh di depan koplok, anak pun cari Kemana aja jalan aja deh. Kasau. Ayo, jalannya. Kanan jalan lain. Jalan. Capek euy. Tong anjing. Jalan. Bang, mau mah. Mang, tulungan mang. Videonya mang. Oh, video. Alhamdulillah. Yuk. Tadi pertolongan komunitas karena memang bakal main kadiwang gimana. Oh, kieu ai tadi mana naik keur garupak di sawah pada ieu kunaon? Jadi cuman dia cai. Lah teu kira ge masalah cai nih. Gitu-gitu teuing. Sok atuh ayeuna mah hahampuraan. Sok. Ngomongnya. Nah, gitu. Betah geus kitu mah nya aya. Betah pisan. Ada yang nanggus di mana tadi? Terus iya bajangot. Terus naon teh mang? Iya, orang cerita nama arek guburu lah nya. Guburu. Kan pas tadinya teh budakna keur ting keban. Naon pasti abah janggot mah teu boga ilmuna naon. Nah, orang pas datang tadinya aing tur keunuk tiluan, aing mah ngan duaan. Hiji deui mah Ka awewe. Iya ka awewe, hiji deui mah. Jadi tinggal teh heulah teuing ka awewe pokona mah. Eueuh dah. Kacida, aduh. Oh, geus satu hari kitu mah. Ayo orang baralik. Oh, urang ge geus tiri teh. Baru urang ge geus bara sekilom. Tuh lah, kemana tuh? Ayo tuh yuk. Yuk. Kemana, Mang? Ada balik na. Nanya kemana mang siapa di mana? Ning mah. Aturan geus kieu mah urang ka ditu heula, Eki heula ngeureuyeuh. Urang mana? Ning. Yang balik we orangnya. Tiris ya, tiris. Tungan. Ning hampurannya. Nyamang ngomongnya. Nuhun pas diajak ke si Abah Jangot aing mah masih katipu ge. Mang tong dulu teh nya. Siap Bang Kade. Mana kade? Kade di jalan kadenya. Oh nya. Hati-hati Bang di jalannya.
Naon itu? Abah, 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 Naon itu? Abah, hari kang kabayan teh iraha balikna. Hari maneh tunggal poe dan nanyakeun poe si kabayan. Sono maneh itu? Kakara oge 2 poe maneh teh. Ketang meureun. Matak 2 poe teu balik oge nyanu. Hayang doraka maneh ka kolot laku kitu. Abah, Abah, Kang kabayan, akang balik. ka mana si Abah? Lain mana nanyakeun pamajikan, akang mah kakang nanyakeun si Abah. Tah geningan si Abah. Geus balik maneh kabayan. Syukur maneh balik. Si Iteung unggal waktuna nanyakeun wae maneh sono meureun. Menang pengalaman naon maneh teh ngaranna teh? Lah eta mah teu penting, Bah. Tah ieu nu penting mah kuring mau oleh-oleh jang Abah. Leuh, ari maneh pani sok alabatan, ieu menang meuli. Lain pamere ti Abah Jangot. Hari Abah diberi oleh-oleh, hari itu mana Kang? Kan iya nu balik ngajang manehna. Ih, batur ngobrol sabenar-benar kakang ngajawab nu lain-lain. Lain-lain daun awi. Aya kan wadah paria, lain ge salaki. Lumayan balad pasea. Bah, Akhirnya kan kabayan uwi, kita kangen kakang kabayan. wah gede waduh manehna. Bener, akang masa gitu. Dan, ya Bahnya. Ya, bener. Abah kangen teh urang. Kangen pisan kabayan. Allah. Aya jang kangen. Itu teh sok curi wae. Mikir ke kakang kabayan. Wah, wah kalau laki seje. Untuk kang akang meureun. Astagfirullah. Dedengnya teh. Mandi mandi ngomong. Ih, paling aman kerja di dia. Indonesia adatna rupa-rupa, pokokna mah luar biasa. Indonesia budayana beda-beda, nah jadi Bhinneka Tunggal Ika.